Ya. Daun jeruk, daun salam. Kurang asahan sadayana. Dikawitan uluk salam. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana tos rapi, tos bersih. Ayeuna mah cobi salah saurang. Kumargi sendi tadi tos wawartos ka ibu pada dispen. Ya, bade aya madiatan korda aduh kanaonnya tadi teh jantan mangga saurang wakilna saha di dieu Farhan mangga Farhan pingpin ngadua Sekacan urang ngawitan diajar sena urang ngadua di dalam mana sewang-sewangan cinta abadi mantap tomeles Dani Arya iya si ganteng kalem upami kamari hidup tos terang jenisna naon wae nah ayeuna mah sifatna papalikan teh kagungan sifat atanapi kagungan watak tapi bahasa Sunda mah siga hidup we aya nu bageur aya nu pedit aya nu kumaha deui beten teu acan di kawitan ayeuna mah aya game heula ibu hoyong ngetes heula supados leres teu nganalisis sifat teh nya urang muka ya nah aya 10 cik hoyong nu mana heula nu dibuka 7 buah nate sok ngaranggeui kamari kapanggih kabur buahna sok ngaranggeui anggur leres ya hebat cecep baraha cek nah cecep da bieu tos ngacu cecep aya nomor sabaraha oke nomor 2 rupa siga kue donat kuring mah jalema satia nah siga kue donat cenah tapi rupana nenon kuring mah jalema satia nah kira-kira aya nu kelang anu siga kue donat siga cincin aya naon wae cik di Sunda ali agrem hiji deui nu warna hideung tina ketan hideung
Jalabria. Pintar. Sama namanya Fitri, Bu. Fitri. Iya, lah, aku permen lah. Tapi hideung ngan aya bodasan ieu Jalabria. Pasihan ku ibu tos nyiapkeun ngataharkeun 5 amplop. Ya. Aya amplop, aya 5. Engke per kelompok ya. Salina per kelompok mangga dianalisis lebetna. No lebetna aya kartu sisindiran di lebetna. Ya. Mangga pada dicatat kelas nanya kartuna naon? Engke dipasihan oge LKPD. Ya. Nah, salajengna engke hidup oge kedah nguploadkeun hasil pada melalana kana Padlet. Kadua naon saapa sifat nafsirkeun atanapi ngedung wangsal. Oke, saparantos diuploadkeun hidup presentasi ka payun. Hiji-hiji per kelompok. Siap? Siap. Siap, oke. Aya nama dua wakil kelompok nama enggak ka payun. Mangga. Jika atuh kieu kelompok hiji ngacung. Oke. Pilih. Ada dua kayak lucu. Oke, tos pilih ya. Kelompok 2 cuk. Oh iya, kurang taruh sampai hiji. Mana cik tos biasa cakeun. Siap? Siap. Nu tampil ka hiji. Tetapkeun nami abdi Cindik, Nami abdi Pake, nami abdi Salma, nami abdi Nabila, nami abdi Budina, nami abdi Melisa. Di dieu abdi sarerencangan bade presentasikeun jawaban nu geus ku Oke, mangga nomor hiji naon soalna? saupama diteling tina usina aya sabaraha rupa sifat anu dipiboga ku rarakitan jeung pagaduhan teh cik jempekeun hiji. Oke, tadi dibacakeun jangan seberapa pi? 3. Naon bae cenah? Ciri hati, diurut, sebeb. Oke, leres. Leres rerencangan sadaya leres. Kirang aya nu bade komentaran, kirangna naon? Misalkeun suantana tos sekap teu acan cek. Kabireng teu? Jelas? Jelas, cik anu dipengkardani nu tunduh ieu. Iya, heeh, lelenggutan. Dan tadi penampilanna kumaha sae? saya Bu. Sae, ngartos. Ngartos lelenggutannya. Cik, palih dieu. Satria. Kumaha saur Satria? Cekap sae. 2 jempol. Mantap. Oh, laki lu pasaran sampean. Oke, tepuk tangan oleh kali bener. Oh, ini. Nah, janten, tos ieu tidak cari di tengah. Ieu arena bermain. Ya. Naon anu udah dicandang HP masing-masing. Kagungan Instagram? Gaduh, ya jawabnya gaduh. Nah, oke. Serang menu create story atau nanti buat cerita. Aya nu gambar, biasa digambaran. Dicoba heula. Ya, Ibu.
Coba. Kieu. Kulkas. Mantap. Oke, jawabannya Kulkas. Ranking hijina ternyata. Ini kapayun ranking hiji. Oke, anu di gasnya coklatnya. Yang dibanter cenah. Oke, ieu deui. Di foto heula. Kieu. Iya. Kumaha kieu heula? Pipa 5. Akhlak. Akhlak tadi orang diajar naon wae akhlak. Sindiran naon wae tadi teh ngabahas perkawis naon? Aya naon wae, aya jenis, mananya kok bari sifat. Terus naon deui? Sifatna aya sabaraha tadi? Sifatna aya sabaraha? Aya dulu naon wae? Kumaha paraosan hidup diajar nembe resep teu? Naon nu ngatak resepna? Game sedang hadiah. Aya nu sesah teu? Tadi ngalaman nu sesah teu eta tadi nganggo HP-na. Oh, HP-na butut. Tadi kontosna sapoe teuingnya. Nyarap teuing. Oke, berarti solusina kanggo kapayun kumaha supados tiasa langkung gambil? Diganti HP-na. Oh, jangan nganggo kertas, ulah nganggo HP. Oke, ya. Nah, itu ngabagikeun link evaluasi harian. Mangga dikerjakeun nya. Ayeuna keneh kelas nu tos beres, teh wawasan ibu nilainya kayak sabaraha. Mangga tos dikirkeun kana grup. Kerjakeun ayeuna keneh. 10 menit. Ya tuh. Ulah nyantai, ulah hiron. Nyaliran. Informasi kanggo mingguan payun ya, dangkeun. Mingguan payun urang diajar naon? Nah, mingguan payun mah urang diajar perkawis cara nyusun sisindiran. Nuyu sareng tema nanti dipasang tema ku itu. Janten unggal kelompok ngadamel nyusun sisindiran lajeng engke tempa sindir. Pamisau mulang kalimah perang sisindiran. Ya. Kelompok satria engke nyerang kelompok cecep. Kelompok cecep nyerang kelompok saha? Sareng sanesana. Tembak leres ya, jangan orang diajar eta. Upami di bahasa Indonesia mah berbalas. Pantun. Balas. Oke. Mangga di ngadoakeun. Amin. Farhan, kumargi Farhan tadi memimpin. Teh sendingan aya mangga. Farhan. Sekarang orang masuk ke kelompok, jadi orang adu mas kalau surang minta paling keselamatan. Oke, ilmu bermanfaat. Amin. Amin. Anu anu ani namanya surang-surang dibalikan.